selamat sore, selamat berlockdown, selamat bernganggur, selamat berliur. Eta bagi orang-orang nu uduitan. Korek. Dia nu biasa kokore, nu biasa korek-korecok, nu ngoreh macok, nu teu ngoreh nya teh macok. Ayam meureun orang teh nya bener kitu. Ieu obrolan nu geus teu nyaho kudu ka mana. Geus lieur, geus bingung. Ya, jadi kieu we lah. Kulo teu make tanpa make up naon hidung teh talanjang naon bodo amat. Rek diomong kumaha we bodo amat. Terserah. Ya, obrolan ngopi. Ngopi nama aya, beak tapi dengan segelas. Lieur lagi aya. Lieur lagi aya. Ngopi, ngobrol, pilieureun. Ngobrolnya, naon ge lah. Tah. Tadi di jalan naon sih? Di motor ngobrol kenan. Oh, ngobrol kan. Tah yang menang ti RT tapi nggak bangun. Oh. Jadi gitu balik tadi. Gawe kan hese. Orang masih bersyukur gitunya. Alhamdulillah masih bisa. Barijeng menit ge kadang jadi buis nyahuis dah keriput banget mikir tuh jalan barijeng minta kene ka kolot geus kolot we tuh eta jadi kubusir jeung yang ngomongkeun bising itu nanti ngaranna konspirasi aja nah. Berarti sebenarnya corona teh bener gitu. Nya aya, sudah aya. Jadi kubusir teh ngomong corona teh henteu, cuman siga nu jiga nate bukannya enggak ada, cenah cik mah teh ngomong gitu. Cuman emang sampai ngamaotkeun emang geus aya buktina ngamaotkeun gara-gara corona. Nya, itu nu di beritanya aya meureun tapi nyatanya we teh bener apa henteu Kan bising maot karena da ngomong model stroke naon karena jantung nanti komplikasi corona iya supaya rame naik rating cara rating mah rating guys lanjut teuing kumaha we lah rating kopina beak tuh kopi saglas ge duaan kadang kopi duaan kadang keopatan kopi teh gawe hese bingung kan aing tuh kadang di bulan puasa itu boga apal bulan puasa itu nah puasa tapi kan buka jeung sahur mah tambah olok malah olokan puasa loh puasa cenah kenyataanna puasa teh teu dahar naon sih maunya puasa da awet duitna jadi henteu padahal malah olokan puasa eta tinu bukana teh kan bukannya kasarna gitu kudu wae aya beli naon yang buka teh gue di ayah da hayang menuju es yang menah nu seger-segernya dan geus puasa teh meureun mikirna sedangkan usaha teh karena rek usaha di luar batur ya saruba ke parutuk sampai irahan pas kieu nah beuteung teu meunang eureun beuteung teu meunang henteu teu meunang eureun di lockdownkeun beuteung dan teu bisa bisa mah di lockdownkeun heula nya heula beuteung ge lockdown sih Allah kedahar gitu nah aya
banget kusut kuis iya gara-gara si corona ya itu wis mah dulu bukit tambah hidung wae yang mandi tara udah malas bete cai gitu rek mandek nah tuh tenang tuh ini sare deui tah kan nah kanan lagi keur diomongkeun mungkin teu boga duit tuh rojol anak temen aja gope nya yang gope aja ndak itu tuh ya udah sih patungan bos mere budak di 2000 ya tah aduh menit nih sugante semakin dewasa teh lalakon hirup teh semakin ngeunahkeun anu dipikahayang bari gitu. Makin dewasa nya oke mah geus we urang mau jadi budak dewasa hanya jadi budak we semikiran naon mau bisa tuh gitu erek waktu naon akhirnya karena budak pikiran tapi beneran ya serius nah iya dulu mah asa wis tage loba tuh wis geus pemikiran bodo amat lah wis obat naon ke pusing pemikiran bodoh tapi udah bingung gitu dah tadi pikiran ada kepikiran kamari aya non anu ngupload RT cenah RT Tangerang mun teu salah mah kunaon aku tenggeran manehna teh ngadata ulang masyarakat anu rek menang bantuan dana corona manehna ngadaftarkeun teh ratusan warga ratusan kakak didaftarkeun anu ditarima ngan 20 kakak manehna ngomong teh aya kan rame kan maksudnya diterima anu di cara di ieu mah anu mau ACC lah mencari kita mah anu di aku mulai anu rek menang ngan 20 ratusan mah ya justru mainnya gelir makanya main kemarin ngomong nanti apa emang anu mainnya siap cina kalau misalnya emang pernyataan mainnya salah di penjara gitu cina ada emang gitu kuduna jadi cina mah nya mainnya teh nggak mau nya kawarganya ulah nyala penting RT cina namanya kan loba fitnahan sangan duit ku RT sangan dikorupsi ku RT kayak gitu oke padahal mantep nya mungkin mainnya mantunya anu lain-lain ya cuman ya udah tuh nyawa tuh deh cuman ngadenge weh bingung menang teh ada si cepot mah itu aku bangkong nang aya bangkong bututan bugo itu nyawa buntut bangkong teh nyawa bangkong naon aya bangkong ya oke pameangkeun aya bangkong nu aya buntutan Señor, tadi teh kasih ada di luar kene. Oh, oke. Tadi tinggal dibungkuskan ya. Oh. Dibungkus aja itu, ada tadi sana kiri. Ya.